Ah, Aduh, payah aja, can aya anu keur kosong pisan ya. Punten we. naon anu kosong ang? Padugrama ka dia rek ngajak ulin. Ih, sugan aing ek nagih kadah mawa pistol sagala tuh. Wah edan paling mah beli bobohongan. Urang mah rek ngajak kepolisian. Oh, atuh hayu aing resep pisan. Euy, bubediwan. Ya. Pasti mana? Ang? Kasih parkir pokoknya paru yang pisan ya teh. Ka dieu heula tuh eureun nyimpang. Oh, atuh kalian beri heula capek euy tuh. Si Puyang mah ngopi we ngagantung di dapur. Atuh. Asan minjuk kopi teh. Aya ang. Ya. Di taso teh ang teh ninyu kopi. Kopina ngagantung lain ang nu ngagantung. Naon dia datang-datang rukus unuh campur dud sendal bubutkeun. Iya, Pak. Hayang naon ieu teh hayang naon? Teu arti hayang ieu hayang naon? Hayang kawin, Pak. Aduh. Siri teh cambuluan siap sekolah gecan keluar hayang kawin. Tuh kan, ku aing kawinkeun. Aing leutik-leutik sia. Masa nama hayang kawin, Pak. Duh, ieu teh ang urang teh aya perlu euy. Aduh naon pong tara-tara puting-puting maneh. Ek nawaran anak embe urang teh butuh teh ang. Butuh nama butuh ngan duitna eueuh ya teh pong. Ih, atuh boga duit. Ieu mah gratis, aing mah bener lagi gratis. Nah, gratis kumaha embe gratis. Ya. Embe. Ya, kapan di ditunya? Heeh, Aya embe Mang Oon. heeh, Di Kang, heeh. tah jaluan we ku aang. Kan goblok saya teh tengah jaluan ka aing. Ih, goblok teh. Pan heueuh ku aing dibere anak embe gratis ngan jaluan heula indungna. Dasar. Oh, kenalan pong. Kenalan pong. Keur murah kuah? Hayang. Amis teu? Amis pisan. Amis pisan ieu mah. Hayang. Ah, jika sa anu jika amis Yo. Amis pisan ieu mah aslian. benar. Heeh. Oh, kayak bohong ka aing. Dilu ka ditu wis kitu. Sakadinya teh nanya teh. Udah tuh, Mang. Buru hidupan deui. Kunaon, Mang? Maju. Ih, nah, euy motor. Nah, gini. Hehehe.